jaritakeun permusuhanana setan terhadap manusia. Iya. Diawali ku nitahna Gusti Allah ka seluruh makhluk, nitah nurut jeung narima kana ajakan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir urang kuari nitah nurut ka ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ka ajakan Kangjeng Nabi, iman ka Allah, iman ka anjeunna. Nu sakumaha dicaritakeun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Aman jang dirina, aman jang sekitar, namun kabehan. Ketika henteu nurut kana ajakan Nabi, Allah nyiksa mulai di dunia. Cak Allah kamari wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha basuna. Ketika kaum geus teu nuturkeun ajakan para rasul, nu kuari dilanjutkeun ku para ulama. Buang kawarah makhluk teh teu nurut, lain saeutik negara nu dihancurkeun ku Gusti Allah. Kam min qaryatin ahlaknaha. Ulah ngeunah-ngeunah urang ge. Nurut aman, teu nurut mulai memeh perang disunamikeun heula. Nurut henteu sia. Digempakeun heula, balik henteu sia ka aing cak Gusti Allah. Dianginkeun heula, aya sia. Ternyata teu nurut, diperangkeun sia ku aing cak Allah. Lain saeutik aing. Nyontohan ti baheula wa kam min qaryatin ahlakna fajaa baksuna bayatan au hum qailu. Mentek sing hade urang ge kuari. Para aki-aki wayahna ti peuting hudang. Supaya jadi panegara-negara, ya mah aki-aki neulekeun TV, bae main bola. Masya Allah. Incuna manggeses nyana, surak jeung juring. Ya Allah ya Rabbi Gusti, Allah Maha. Hiji ada ya lecet. Hiji nomor kedua, Allah bakal nyiksa di akhirat. Siksa di akhirat bagi jelema anu teu nurut ka ajakan para nabi. Nu dilanjutkeun ku para aulia Allah, para ulama. Di deketan kiai tapi teu diturutan. Di hareupeun mah sumuhun-sumuhun ditukangeun mah nya ngajebian, ngahitutan, hisingan. Deres teu mengsret mah jeung mengsret mah. Bolon. Di hareup mah ditukang malah kiai kos kitu ieu dituturkeun. Ajo kiai naku batur, teu kumaha. Dia kiai mah lain jawara. Lamun sarwana mah sia ribut jeung nyana. Ngan engke di akhirat, di dunia disiksa model tadi, di akhirat disiksa kedua kamari. Hiji fala nas'alalladzina ursila ilaihim, bakal ditanya saurang-saurang sia, padahal Allah nyahoan kunaon sia teu nurut kana ajakan nabi, kunaon sia teu nurut ka ajakan wali. Sia hirup di zaman saha? Di zaman kiai anu. Kunaon teu nurut ka ajakan kiai anu, padahal Allah nyahoan deuk kajejeleh, deuk kahinakeun ka eta jelema. Hiji ditanya, wah disaksian ku triliunan manusia. Bari neraka geus ngalentap-lentap. Nomor hiji. Nomor kedua disiksana wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan geus dipasangkeun di dinya. Allah nyahueun jasa kana kalakuan-kalakuan manehanana disiksa ku Gusti Allah ditimbang. Nyanana mah geus embungeun ditimbang. Lantaran tina bukuna ge geus kanyahoan lain meunang ti leungeun katuh ti leungeun kenca. Nyanana geus embung Gusti teu kudu ditimbang, abdi mandingan digejeburkeun mah cak timbang. Kena kanyahoan ku anak incu. Tatangga kena kanyahoan, kena nyahoan tatangga. Timbang tetep. Wal waznu yauma idzinil haqq, siksa. Masya Allah, pikir coba tah urang.
pemikiran orang teaker diarahkan ka ditu nyebrang ke alam nupi bakalin tapi pasti ku hari dek diceritakan sing hade tak dimimitian ku tuturkan ajakan Nabi iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah laksanakan syariat mantapkan batin maneh ka Gusti Allah ulah sieun paeh lantaran paeh mah bakal bae ira ge teu kudu sieun nu penting song-song kematian ku cara ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu jaritakeun asal usul nagara walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun ka bangkawarhan manusia heula manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh ieu teh bumi aing dibagi kapan ku sarariat teh bumi aing teh ieu teh jadi 5 benua benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupana di mana maneh macam-macam di dinya teh nu dari pasar Kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah sia sadei sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadei sia yo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah didinya tah di mana tah di Terep tah tahu walaqad makkannakum fil ardi nang aing tah teh dicingkeun sia ye Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu tekaruh ka Indonesia ka Tangerang datangnya ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang ka dieu nang saha eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi ka dari atuh kula aja pamajikan ngajak ka ditu ditu deh kusanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah tuh melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Tasikmalaya Ciamis berak daratan ka dieu Jawa Tengah na ti Semarang na kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu tuh di Jawa Timur na ti Ampel ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ka ditu urang Bali lagi datang ka dieu urang dieu kunaon cicing di Bali urang dieu na matana kapereung-peunan cicing di Sumatera urang Sumatera ge sieun ka monyet ka dieu kunaon urang dieu ka ditu udah jadi monyet beureun kakawasaan Allah geus aya ti dituna walaqad makkannakum fil nang Allah dinten teh ge ieu teh teh rencana kudu ka Lampung mah haju di Lampungna mending di ada di kota mah dijolok biasa Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu mending mun laya imam ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung
menangsa walaqad makkannakum fil nang Allah menangnya ngakeun urang ngadoaan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyangakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyangakeun abdi mah emang kunaon santri teu boga rencana tuh rencana kumaha aja duit teu boga nu teu boga jangan rencana mah boga duit nyana duit teu gablek lan teu baglak paling anu pae dibere sholawat sakitu doang entek teu boga rencana di mana bae Gusti lah abdi mah tapi lain sambarangan gitu tambah cerita doang duit mah aya bae dunia mah aya bae ngan ku nemahna nyana lain ku sebab teu boga duit lain bisa diadu santri jeung nu lain santri duit lobaan mana deh santri bageus teh sieun-sieun aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank emang sieun atuh enteng ai sia aing mah tetep teu boga nang saha ieu nu tadina urang kawin lah cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh lahan pindah deui ka hiji tempat nah iyalah urusanana lain urusan urang siganang urang siganang urang lain ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sarariat teh di muka bumi sing ade haju bumi aing teh nolokeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajuna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina sia teh panteu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing kumaha kitu masyaallah karim lain aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung tapi nyana eta sinergis bae hirup jeung nu hideung biasa bae kebal-kebal nyana ge ka bawah hideung ket lae di Afrika nyana aya di Amerika Latin harideung ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun lain nang urang ya Allah ya Rabbi nomor kahiji kadua lah waja'alna lakum fiha ma'aish kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempat masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di Pasar Kemis nu aya di Cikupa nu aya di Bojong nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu urang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu sumber perekonomianana horenganan tulisanana aya di Cinglu aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Egle aya nu spot geus sareueuh aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal aya nu di Asip sumber perekonomianna siganang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima hese bae geus minta tolong ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing ade eta ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomianna teh di PNS yana jadi anak buah Jaki jadi bupati ieu anak buah bupati Zaki
aya anu jadi guru sumber perekonomian anak teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi. Masya Allah di Garut tarita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sapira tarasi pikiran orang dagang tarasi teh sapira anu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh dihitung-hitung sapoena aya 5 kontainer. Oh, atuh paingan temataran nyata asana beureunan kelek na bau kajen gua mah. Mobil aja mobil Mercy-nya na ambuan asana bau tarasi kajen gua mah. Nu jelas Pak, Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi, di toge, di tahu. Macem-macem. Ieu lagi saha ieu? Wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah. Siganang urangnya, siganang urang. Sigade nang Allah. Al-Qur'an ieu ditetepkeun di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu teu daekeun maju lah caknya nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna. Wow, baso. Edang Allah wa ja'alna fiha ma'ais. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Nang Allah sumber perekonomian. Gusti Allah bagus. Ngan lamun diglobalkan aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan. Mimiti melak cabe rawit, cabe gede, cabe hejo, cabe berem, datang ke buah engkol, bonsis dan lain sebagainya. Aya nu tina bubuahan, buah darmayu. Wah, lamun musim buah di daron di ditu di mana? Indramayu. Eta si buah pohara haju amis di buah Indramayu mah. Nu encan asake amis. Nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabot dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat urang kos kitu bae nagarana teh mah mentak kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengseret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh anu tina buah aya nu tina buah, aya nu tina samangka dan lain sebagainya. Ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Ya Allah ya Rabbi. Urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare, jagong, dangder, paling cabe. Di dieu teh sakitu doang. Nyebrang kesempatan ka ditu. Ya Allah, kucai aya. Tuh kucai aya. Aju anu eta teh naon ngaranna nu pararenjang teh? Aya dan lain sebagainya aya orang mundur ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa. Tuh eta teh sumber perekonomian siganang urang nang Allah. Unik jasa deui. Eta mah kan tina bubuahan. Aju tina pabrik dan lain sebagainya. Aya nu tina ngojek. Eta sumber perekonomian ngojek ge. Ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba. Aing berger-ger kos itu doang tah cak tukang ojek. Jai lain waktu sholat bae sewa sia juri ka jelema sia tah. Dah. Aju jadan heuleuh wae mah susuna gede mantep ya. Waduh, eueuh ceglokan eueuh naon direm. Abeh ngendut ka dieu. Eta mah budak, masyaallah. Sambil menyelam minum air. Ma'ais cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deui guys kuari aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede hutang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupanna ge nangtukeun Gusti Allah nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang
Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon negara mata kula teu betah ge hari tadi ditu teu bisa gara mah dangdeur dipelak teu bisa dituhui dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah pen melak dangdeur cap antepkeun beudang sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon ngaranna itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh naon eueuh ja aya kabeh awi ti mimiti awi haur datang ka awi ampel awi gede awi araya kabeh cau ti mimiti cau anu leutik datang ka awok cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur awan cekena teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas dialatek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun